sarang sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sarang-sarang Allah ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sarang-sarang Allah ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sere nu ngajawab salam ngankur saware, goreng emping goreng opak, kakuping tapi kirang eta ece apa wios wihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme buahna kesemek, rame ngan jiga nu amak. Ikhlas ibu bapak ikhlas, ku ikhlas mana ridho mana lainul kolbi leuleus hate urang sadayana. Wang sami-sami kawitan ku urang sadayana istighfar ka Allah. Margi salah sawios katerangan nyebatkeun salah sahiji syarat ijabah doa urang kudu bersih tina dosa. Sedengkeun teu bisa dipungkiri, teu bisa dibohong-bohong, urang didamel ku Allah janten manusia anu kadang sadinten sawengi urang tepang sareng kahilapan sinareng kalepatan. Mudah-mudahan kuasilah istighfar urang sadayana dina denget ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala kersa ngahapunten kana samudaya kalepatan kahilapan urang sadayana, amin. Kersa nampi kana sagala rupi amal ibadah urang sadayana, amin. Oke, mudah-mudahan kuasilah istighfar urang sadayana. Allah subhanahu wa ta'ala saenggalna ngaijabah karena segala rupi pamaksadan oge cita-cita urang sadayana, amin ya Allah ya robbal
alamin. Siap istighfar siap. Bade ngiringan bade moal balem moal ek ngangah we terus. Bade ngiringan bade wang sasarangan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Berang astaghfirullah. Masya Allah. Astaghfirullah. Rabbi jidni Rabbi zidni ilman nafi'an wa'afiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Berang astaghfirullah. Astaghfirullah. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap nyata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Akhirat tujuannya, niscaya dunia melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akhirat lebih sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah mendengar, Allah melihat apa yang sedang engkau lakukan. Jangan terpesona tipu hawa dunia, karena Allah selalu menghampiri. Karena Allah selalu mengikuti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
araya aya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ba'du fa innallaha ta'ala bismillahirrahmanirrahim ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Kapayuneun para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad ustadah, asatid wal asatidah, muballighin wal muballighah anu aya di ieu tempat anu kusim kuring dipihormat. Anu mudah-mudahan sapapaosna dipanjangkeun yuswa bari aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap para juama lapisan tokoh masyarakat di ieu tempat. Teu hilap tokoh pemerintahanana ti kawit Bapak RT aya Pak RT. Alhamdulillah. Bapak RW aya. Alhamdulillah. Terus Bapak ketua blok aya. Alhamdulillah. Bapak Kuwu alhamdulillah. Oge teu hilap lapisan tokoh masyarakat anu aya di ieu tempat anu kusim kuring dipihormat. Teu hilap panumbu catur Bapak MC nu parantos masihan sim kuring waktos dina wengi ayeuna sami anu kusim kuring dipihormat. Teu hilap Bapak sound system aya, Bapak sound system aya. Nuhun geus dibantuan. Damun teu make salon peuting ayeuna yakin gogorowok kan. Nu kusim kuring dipihormat. Teu hilap segenap panitia pelaksana dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sami kusim kuring dipihormat. Teu hilap para bapak miwah para ibu sepuh anom sadayana, para pemuda para pemudi katingal murang kali anu sami hadir anu mudah-mudahan riung mungpulung urang di ieu tempat teu leupas tina gunturna rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabada manjatkeun puja sinareng puji kadat ilahi rabbi aja wa jalla. Sholawat miwah kawilujengan mugia tetep renggenep dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana pendekar revolusi Islam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina sinareng ka para sahabatna katut ka para umatna anu satia kana ajaranana dugikeun ka yaumil akhir. Amin. Mudah-mudahan kalebetkeun urang sadayana ibu amin. Wabil khusus nu hadir di ieu tempat Pak kalebetkeun umatna anu satia kana ajaranana oge ngengingkeun syafaatul uzma mantena di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kudrat iradat Allah sahiji hakikat mantena. Beres deh.
Dina denget ayeuna urang sadayana tiasa pakumpur yung paamprok jonghok bertatap muka bersilaturahmi dina raragi pangaosan memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang dipasihan mampu, dipasihan kiat, dipasihan kersa. Nah cenah ustad dipasihan mampu kusabab dina wengi ayeuna aya nu leuwih kuat tibatan urang aya, nu leuwih cager tibatan urang aya, nu leuwih beunghar aya, nu leuwih pinter aya, ngan peuting ayeuna teu mampu angkat ka pangaosan. Ari pangaosan teh perkara lain edel-edel, lain perkara anu leutiknya ibunya. Disebat nage pangaos, ari pangaos teh harga pak, naon cenah? Harga. Lamun urang angkat ka kota bade meser kopiah nu ditaroskeun naonna? Hargana. Sabaraha ieu pangaosna? Beres deh. Jadi jalma nu daek datang ka pangaosan maka eta jalma anu hargaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kalebetkeun eta. Amin. Ngan moal ujug-ujug ibu abdi dongkap ka dieu leres deh. Lain sulap, lain sihir, moal mungkin abdi teh Kabupaten Ciamis ujug-ujug ka dieu. Aya wasilah cukang lantaran. Sababaraha mingon ka pengker, kirang langkung samingon langku, abdi nampi belan, ti kersaning pangersa ti palih dieu. Manawi cenah waktos ieu kosong abdi ngawaler insyaallah mudah-mudahan aya yuswa sehat sadayana. Amin. Madak punten ibu. Bu. Aya. Madak punten ai bapa mah aya. Teh biasana ibu-ibu pan sok tereh ngelup teh. Matak punten bilih abdi dongkapna dina wengi ayeuna dongkap ka dieu teh lain dasar kahayang sorangan tapi dasar ngalubarkeun kewajiban. Matak wanggaris bawahi Pak, abdi dongkap ka ieu tempat hiji sanes niat mapatahan ngojai kameri, kadua lain niat mapatahan ngapung kaheulang, tapi sejak ngalubarkeun kewajiban, silih emutan dina kasaean, silih geunggeureurkeun dina kagorengan. Wios ku abdi diemutan wios. Matak lamun aya orang dieu wengi ayeuna nu ngarasa dipapatahan. Naon ieu teh lemburna teh? Cihejo. Cinenjo. Oh berarti ai nenjo teh ningali nya Kang. Ari cai teh cai meureun cai nu kating ali. Moal mungkin ayeuna bisi aya masyarakat nu aya di kampung Cinenyo peuting ayeuna ngarasa dipapatahan ku abdi rek ngacung. Abdi mah teu mapatahan. Abdi mah niatna bade ngemut. Ari mapatahan mah kanu teu bisa jadi bisa jiga guru urang. Aya di dieu para kiai aya. Aya para ajengan. Ibu gaduh guru gaduh. Aya keneh. Jumeneng keneh. Tah eta mah mapatahan urang baheula teu bisa maca Quran di papatahan jadi bis, urang teu bisa salat di papatahan jadi bis. Ai abdi mah ka dieu lain rek mapatahan bade ngemutan. Ari ngemutan mah kanu tos terangan hilap deui leres deh. Aduh abi hilap jalanna ka mana belokna aya we nu ngingetan dipayun ka kanan tah leres deh. Matak abdi ieu teh keur papayun-payun sareng para bapak mewah para ibu anu tos uninga ngan deunget ayeuna dipasihan hilap ku Allah. Naon? Punten. Ieu teh dalam rangka Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj diperingati sataun sakali. Leres deh. Dina bulan Rajab. Berarti lamun urang ayeuna yuswa 40 tahun mun istri dikurangan welah 20 tahun. 20 tahun urang ti mimiti naon atawa tina 15 tahun disebutkeun baleg 40 dikurangan 15 tahun berarti sesana sabaraha 25 berarti 25 kali urang naon memperingati Isra wal berarti lain perkara nu teu apal
Wios demutan wios. Moal nyarekan moal kasinggung, moal ngamel, moal mekelan. Mani kitu. Mata panggaris bawahi Pak, teu aya sifat menggurui, teu aya sifat digurui, uang sami-sami sasarengan menuju kana Robna Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang dugi kana ridona, amin. An punten bilih wengi ayeuna tempatna rada beda Pak Kiai, abdi mundut widi. Bisi cenah abdi di payun, di kursian, di mejaan. Aya para bapak sareng para ibu di handap wios. Wios. Keun aya geus kitu mah, nya. Ulah nagih di akhirat, ulah cenah kina-kina ajengan diuk di luhur. Ngan meureun maksud panitia nyieun panggung teh supaya katingali ku sarere. Ngan punten pilih cenah cenah ajengan teh mamawa organ. Wios abi nyandak organ. Pak, wios abi nyandak organ. Moal nyarekan, moal ngambek, moal tah kunaon cenah make mawa organ. Yeuh, masyarakat zaman kiwari abdi terkutip hiji sejarah mun telepat ti abad ka-8 dugikeun ka abad ka-13. Di Pulau Jawa aya nu disebut Wali Songo. Aya naon cenah? Wali Songo. 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, 1 di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati. Waktu harita masyarakat keresep kana wayang Pak. Di Demak Sunan Kalijaga bingung ngajak manusia rek asup kana Islam, sedengkeun karesepna teh naon? Wayang. Matak Sunan Kalijaga kompromi jeung Sunan Bonang ti Tuban. Rek kumaha ieu nyebarkeun agama Islam? Kenaon karesep masyarakat? Wayang. Matak waktu harita aya gamelan, waktu harita aya kenang. Ditakol bu gamelan tengtang tengtong tengtang tengtongnya terus kenang blak tuk gitunya beres deh. Jelema daratang Pak timimiti jelema nu eling nepikeun kanu teu eling beres deh. Wah segala rupa jelema nu keur selebor ge datang timimiti awewe nu soleh nepikeun ka dongdot aya kusabab erek ningali naon ningali wayang. Ari pas geus ngumpul jelema Kangjeng Sunan Kalijaga ngigalkeun hiji tokoh wayang ngaranna Semar Badranaya, padahal siloka Semar Badranaya cek bahasa Kiai Semar menyemarakan Badranaya batna datna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Digielkeun bu tah waktu harita. Lamun ningali dina naon kitab Primbon Cirebon. Cek Sunan Kalijaga ka manusia nu keur kumpul, hei masyarakat, hei manusia lamun hayang salamet dunia akhirat anjeun kudu boga jimat jamus layang kalimusada. Naon cenah Kangjeng Sunan eta teh ai jamus layang kalimusada teh ceuk bahasa pawayangan, mun ceuk bahasa kiai mah jimat 2 kalimah syahadat. Kumaha dicontohan ku Sunan Kalijaga, masyarakat nu hadir nurutan teu sadar waktu harita geus asup kana agama ngan punten abdi nyanak organ teh engke bakal aya disebutna teh pangaosan wengi ayeuna temana nada dan dakwah. Jadi aya nada aya dakwah. Tenang cek, mau nyanyi keong racun moal nyanyi nage anu bernuansa kalimatna nu matak urang mikir leuwih deukeut ka Gusti Allah. Siap ibu ngawas siap. Matak fakta membuktikan pengajian kakarak sajam geus leuleus awak. Kana suku cangkeul, kana beuteung lapar, kana sirah lieur, kana panon tunuh, kana leungeun teu daek cicing. Terus deh. Padahal pangaosan sakit tumaninahna nu dihandap di karpetan, nu di dieu di naonan, di korsian. Tapi da anger we tunuh teh aya. Beda jeung nangap dangdutan. Di mana nangap dangdutan di korsian aya teh? Aya nu nangap dangdutan di karpetan. Aya nu nangap dangdutan di payunanna aya cawut wangun sagala rupa aya. Teu
ngan eta nini teu jam 8 nepikeun ka jam 2 peuting kuat bari nangtung. Nah Ibu Seri rumasa wang kaji fakta jeung realitana mata punten abdi lain rek niat nyanyikeun ngaji lain tapi rek niat ngaleungitkeun tun. Jadi mun geus katingali nini nunutan aki-aki nunutan kakarak disetel organna da biasana mun ngadenge jreng langsung cenghar terus da kan lamun geus disetel organna geus beak salagu hees keneh wae eta mah kudu dibabet ku organ. Siap Ibu ngan ieu teh pami telepat tos tabuh sabaraha tabuh 10 tuh leuwih 4 dina HP jeung na jam sarua. Wios wengi wios tiris wios lapar wios canggel ieu mah sagala wiosnya jigana aing paeh ge wios ulah atuh ce doakeun abdi pasing panjang yuswa gampil milik rizkina ngalimpah ruah barokah ti Allah disalametkeun dina sagala rupi urusan abdi dilancarkan urusan abdi sadaya amin ya Allah ya Rabbal. Nah, gitu culah wios segala wios ieu mah ngan keheula punten hiji deui sacan ngaji ka papanyangan ari di dieu pangaosan sok dugi ka tabuh sabaraha 3 tabuh 3 hah ku 3 Kang geus sabaraha ajengan nu paeh di dieu paehan we aing. Nah cenah ajengan keur kakarak ka dieu teh kasar punten Ibu abdi makhluk kasar sanes makhluk halus. Ai makhluk halus naon? Jurig wios Ibu ngaji ajenganna jurig. Kersa teu? Wios abdi kasar. Wios moal keheul, moal cuah, moal nyeri hate. Cak sia. Cek orang Ciamis lamun geus kaluar kecap-cak teu meunang balikan deui. Wios abi kasar. Ngan abi kasar lain keheul Pak, abi kasar lain cua, abi kasar lain dendam panggih ge kakara. Terus deh. Ngan abdi kasar supaya kaharti karena moal aya nu ngarti kana bahasana lintang ti bangsana. Lamun ngaji di Jawa ku bahasa Jawa. Terus deh. Lamun ngaji di Sunda ku bahasa ngaji di NTT ku bahasa NTT. KHD ulah coba-coba ngaji di Majalengka ku bahasa NTT. Moal kahalartieun. Tungtungna ajengan jeung mustami jiga entog ge jeung soang. Eta keneh. Sok we cobaan ayeuna make bahasa NTT. Contoh ieu mah hiji we. Malato samalate ilakama tola tale ngarti teu? Engge sarua teu ngarti. Peridukan naon eta mah hartina da ngarang eta mah. Wios abi kasar. Karena bahasa urang Sunda rada kasar. Leres deh. Matak supaya kaharti aing ngaji teh kudu kaharti ulah ungek-ungek bueuk. Leres deh. Matak mun ajengan keur nerangkeun pasing dongoh urang teh mun teu kaharti taroskeun mun penghirup keneh da geus maot mah hese. Leres deh. Kade. Lamun urang boga keneh guru masih keneh jumeneng ayeuna nu baheula ngajarkeun alif-alifan, nu baheula ngajarkeun aqaidul iman, nu baheula ngajarkeun bag-bagan salat, kahade. Urang boga naon? Boga kewajiban, boga parentah pikeun ngamuliakeun eta guru. Pan aya 3 Pak Bapak teh, aya 3 indung teh. Nu mana 3 teh? Hiji indung anu ngandung, kadua indung nu jadi mitoha, katilu awewe nu jadi guru etang indung-indung keneh. Bapak aya 3 kahiji bapak anu ngayuga, kadua bapak nu jadi mitoha nu ngawalian ketika orang akan pertikahan mun lalaki teh mah, nu katilu bapak atawa lalaki nu jadi guru eta teh bapak. Matak meungpeung aya sok naon muliakeun dareuketan mun can ngarti tanyakeun. Bu geus na jero kubur mah dioyak-oyak di sana moal keluar. Leres deh. Geus moal ka ngabahas kubur. Geus ngarelup Pak.
akara nyebutkeun nisan geus ngarelung. Wios abi kasar. Siap ngaos. Ayeuna jam 10 langkung 4. Wios dugi ka tabu 4 wios. Bener ieu mah aing paeh di dieu. Siap ibu ngaos ya? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu siap ngaos? Abdi sora peura ge dipaksakeun maca ta'awudz jeung basmalah beberege. Bu kadeuleu teu na beheung aing ngaya urang. Kudu kasar wae. Ai abdi maca ta'awudz jeung basmalah beberege ai euceung ngajawab beureung nyarane. Allah. Narek ka mana eta Allah? Padahal cek keterangan di mana lamun diaoskeun ayat Quran rek saha wae nu macana rek di mana wae urang kudu ngajawab ku hidmat ulah aya nu katingali iwati kakawasaan Gusti jawab sing rempeg ulah dibarengan jeung hawa nafsu ulah dibarengan ku adigung sombong ujub ria takabur gede hulu ulah geus teu asup helm barengan ku rasa hidmat urang ka Gusti bade diwaler bade diwaler bade balikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayah sadaqallahul adzim. Di antara 30 juz dina Al-Qur'an 114 surat genep rebu genep ratus genep puluh genep ayat kaul umum hiji-hijina anu surat dimimitian ku kecap subhana ngan kur hiji yakni surah Al-Isra atanapi Bani Israil aya nu ku kecap sabbaha nya Kang aya nu kecap sabbihis aya tapi anu ku kecap subhana ngan kur hiji surah Al-Isra atanapi Bani Israil aya naon dina eta ayat surat Bani Israil atanapi Al-Isra nu kahiji sing horeng di dinya teh aya netelakeun Allah teh naon nyirian dina Al-Qur'an diwahyukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad anu dimana mun dibahasakeun cek bahasa urang subhana maha suci Allah padahal cek bahasa santri lamun kalimat subhana teh eta teh geus teu kapikir ku akal geus teu kaukur ku ilmu nu disebut ta'jub karena kakawasaan Gusti Allah. Abdi tadi perjalanan di mana di Kabupaten Tasikmalaya tepatna di Kawali ketika di jalan Banjaran Banjaran ya Kang jalan Banjaran belok kanan terus naik ningali belah katuhu belah kenca loba naon bukit-bukit anu kecil meureun eta teh paragi pepelakan urang sadayana leres
Coba sakitu endahna Allah nata alam dunia, sakitu endahna Allah nyieun dunia pikeun urang sadayana, ningali gunung anu endah, ningali naon bukit anu endah, ningali laut anu endah. Eueuh deui kalimat nu pantes diucap iwati subhanallah. Mata heulaanan leletikan bisi kaburu poho hikmah tina pangajian penting ayeuna nu kahiji pesakan bawa ka imah bekal pikeun bekal isuk. Naon cenah nu kahiji biasakeun ku urang sadayana dina sapoe sapeuting ulah leupas tina kecap subhanallah. Atuh ibu keur masak keur ngulah ngaleh naon sayur aipek teh aya mangkok katoya tek kempreng sebutkeun subhanallah. Lain mamangkok katoel kemprek cecer aya nu kitu aya sagala disebutkeun nepikeun kareuwas naon wae disebut ka ade eueuh paedahna ganti ayeuna mah ku subhanallah. Aya naon dina bulan Rajab, aya naon dina ayat eta, ternyata mertelakeun maha suci dat Allah memperjalankan hambanya lailan dina waktu penting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, naik ke langit kahiji kadua katilu nepikeun katujuh, naik lapisan 8 Sidratil Muntaha rok-rok mustaqwan alamil uluwi alam pangluhurna aras-aras teh. Cuman wang tarik heula benangna ka pangker Pak. Bu aya ieu teh melempem aya tunuh teh teu bisi tunuh wang setel musikna sok cenah Pak jiga nu didago-dago teh nyanyi meureun nya apa kitu mah aing mawa artis tilu tadi teh cicing mah ngaji heula leres deh wang tarik benangna heula ka pangker sateu acan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah mantena dipaparin heula naon kasedih disebutna ge naon taun kasedih sedih ku naon Kangjeng Rasul kahiji dikantunkeun ku nu janten pamana kadua dikantunkeun ku nu janten bojona kahiji kusaha upamana kadua ubojona. Kangjeng Rasul ngaraos sedih ketika dikantunkeun ku nu janten bojona Siti Sayyidah Khadijah. Sedih Pak Kangjeng Rasul dikantunkeun ku bojona. Dugikeun ka Kangjeng Rasul kantos cenah hiji hikayat disebatkeun mantena ketika mulih ti peperangan bojona tos wafat. Mantena bade mulih karorompokna bade lebet teu janten mulih deui kaluar uluk salam ka para sahabat marentah ka para sahabat pangadirikeun tenda di Ma'lah ai Ma'lah teh tempat dikuburna Siti Sayyidah Khadijah. Jadi mun ayeuna aya nu maot di Arab dikuburna teh di Ma'lah. Bahkan Kangjeng Rasul nepikeun ka naon nepikeun kangutarakeun sing saha jalma anu maot di tanah kalahiran kuring anu aya di sakompleks Siti Sayyidah Khadijah maka eta mayit haram kena kana seueur neraka. Matak sing hoyong maot di Mekah hoyong alim atuh teu maot di Mekah ge maot poe Jumaah atuh leres teu hoyong ibu maot poe Jumaah sok ngacungsan rek Jumaah isuk tuh ai tadi tarik hoyong ai Jumaah isuk mung berarti cirining can buleun tuh dongkap deui ka Ma'lah wios abi tatih ieu teh cangkeul Kang di ditu diuk ka dieu diuk matak tadi nyekelan buuk ke kieu bisi anu neukteuk kitu Kang. Kangjeng Rasul kulam dugikeun ka 3 dinten 3 wengi di Ma'lah dugikeun ka ngaraos sedihna dikantunkeun ku nu janten bojona. Nu jadi pertanyaan cik ayeuna di daerah Cinenyok nya leres Cinenyok aya anu salaki ditinggalkeun ku pamajikan ceurik aya itu nya curik salakin ajengan hayang milu jeung pamajikan ajengan cek ajengan teh sok atuh turun mung sieun
Tapi lamun ningali sejarah Kangjeng Rasul aya teu di dieu di Cinenyo anu istrina pupus salakina hees di makam aya teu aya aduh udah pemajikan orang malin Khadijahnya Kang leres teu beda jeung umatna kunaon Kangjeng Rasul ngaraos sedih dikantunkeun ku Siti Sayyidah Khadijah. Siti Sayyidah Khadijah mah disebutkeun naga istri solehah. Ibu hoyong janten istri solehah hoyong ka surga hoyong alim kan aya syaratna si ibu aya syaratna sieun kuring nyebutkeun ikhlas dicandung meureun punten Bu Siti Sayyidah Khadijah teu diwayu. Siti Sayyidah Khadijah wafat, Siti Sayyidah Khadijah wafat, Kangjeng Rasul nikah langkung 3 kali. Siti Sayyidah Khadijah mah nomor 1 atuh. Tapi naon kasolehan Siti Sayyidah Khadijah? Di antara kasolehan Siti Sayyidah Khadijah, hiji turutan ku urang ce. Siap nurutan. Kahiji Siti Sayyidah Khadijah mah isin ka Kangjeng Rasul teh dawam. Jadi muncul bahasa orang mah kieu. Dawam isinna kacaroge. Jadi istri solehah teh salah sahiji cirina ce isin kacaroge. Jadi mun salaki balik ka imah nyumput we dina emer. Da balas ku isin ku saha? Lain kitu maksudna. Lamun ceuk salaki teh nyi ka dieu, ih da balas ku isin nyampeurkeun. Leres teh. Isin urang sok isin tara ngisinkeun kada aya isin aya ngisinkeun saha nu ngisinkeun loba ayeuna awewe nu ngisinkeun salaki anu naon anu nganyuk teu bebeja ka salaki aya di dieu eueuh kitu jadi doa ya kaluar ti imah wae teu meunang lamun eueuh izin salaki komo deui barang anyuk aja leres teh da bapak cenah abi mah cenah sapoe 2000 cenah anyuk panci salakina teh apal-apal meleg-meleg we mayar panci 7 presto da cenah jangasakan daging sapi lagi cek salaki tara meuli jauh-jauh meuli presto. Nah cenah ngaji teh kieu kumaha uing penting ayeuna mah. Lamun teu kieu mah aing yakin harees. Teraskeun. Tuh isinna teh dawam ku carog. Saperti dina naon intonasi, saperti dina nada suara. Pade ce, urang teh ulah saluhureun salaki. Salaki teh Pak urang teh kudu di luhur, suanten teh ka bojo teh. Bojo urang handapeun urang. Lamun salaki ngageroan, nyi urang teh handapeun ka ulah ieu salaki ngageroan nyi naon eta salaki dihandap pamajikan di lu ya urang teh suanten teh kudu sahanapeun caroge cek salaki teh nyi urang ngajawab dihandap lamun salaki beuki handap nyi urang dihandap deui ngan mun salaki handap teuing nyi urang mangangah ulah make sorak. Tadi ngompol aja. Nah cenah jiga bodor da nya. Komplek Fata Morgana di mana-mana kunaon di imah hancurna rumah tangga eueuh kabarokahan di tiap imah leungit tina nikmat dunia nepikeun ka akhirat ibadah teu tenang usaha teu tenang karena hiji tatanan struktural di imah eta geus leungit. Padahal cek agama imam teh lalaki awewe teh makmum tapi ayeuna geus loba nu tibalik lalaki nu ngamakmum awewe nu jadi imam. Oh si Oco benar isugan rek era salakina gawe neangan pakasabahan menang gaji sapoe 50.000 cek pamajikanana teu becus neangan duit keun aing nu neang duit tuh cek kahade ece ulah merekedawang hayang gawe ai istri teh didamel tina tulang rusuk lain tulang suku istri mah lain jang lempang lain dijieun tina tulang sirah lain jang mikir
Leres deh. Lain tina tulang punggung, lain jang nanggung. Lain tina tulang leungeun, lain jang barang gawe, tapi tina tulang rusuk anu di jerokna aya jantung, aya hate. Leres deh. Istri mah tugasna teh ngajagaan hate salap, hate salap. Iji tah dawam kacaroge isinnya, mulai ayeuna pengajian balik ka imah sing arera ku salaki. Digerawan ku salaki ini di mana? Di WC Bapak. Kunaon teu keluar isin ku Bapak. Lain kitu maksudna lain. Ya, di antara istri anu solehah. Punten Kangjeng Rasul ngaraos sedih mantena mulih ka mana ka bumina Ummi Hani. Di bumina Ummi Hani mantena nuju pulam kadongkapan dua gegedean malaikat Jibril wa Mikail. Sajeuna Jibril wa Mikail. Malaikat Mikail nyandak bokor anu eta bokor teh pinuh ku cai jam-jam. Dongkap tina langit-langit bumi Ummi Hani mun ceuk bahasa urang mah dina langit tina internet. Kangjeng Rasul ngaraos kaget. Jibril aya pikeursaeun naon salira dongkap teu ngasihan kabar. Jiba dongkap mawa balad biasana kang malaikat Jibril sok nyalira. Ieu mah jeung malaikat Mikail. Dina taun salapan kanabian pami telepat dina yuswa 40 salapan langkung sababaraha bulan lebet kana sabaraha? Lebet kana 40 lebet kana 50 tahun. Kangjeng Rasul diparentah diundang ku Allah cek Jibril bade diisrokeun sareng dimi'rajkeun Muhammad. Ya. Bade diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Cek Kangjeng Rasul terus kuring kudu kumaha? Hayu Muhammad ngiring cek Jibril, baya kaharti wang caritakeun. Dicanak ku malaikat Jibril Kangjeng Nabi Muhammad ka mana? Ka sumur Jam-Jam. Di pinggir sumur Jam-Jam ke malaikat Jibril ngabelek dadana Kangjeng Rasul tina ceceklok dada dugikeun kana udelna. Ceceklok dada teh ieu ceuk tah aya nu deklok di dieu aya. Dibelek ibu dugikeun kana udelna diberesihan manahna. Ngan kunaon make dibelek dadana padahal Kangjeng Rasul dijaga diraksa tina migawe dosa tapi kunaon kudu dibelek dadana karena dina dada manusia aya hiji nu disebut alaqah saudah teh getih kental anu hideung anu jadi tempat ngagoda iblis jeung setan ka manusia ngaranna hawa jadi di dieu teh getih kental Pak anu hideung anu tempat iblis jeung setan ngagoda manusia nyaeta disebut hawa nafsu ek nyanak eta na hungkul Pak ek dicandak hawa nafsu tempat iblis jeung naon setan ngagoda. Terus kumaha Kangjeng Rasul sapunaon dilebetan ku cai jam-jam sapinuhna. Teras bokor anu kadua dilebetan ku ilmu hikmah sapinuhna. Bokor anu katilu dilebetan ku iman sapinuhna. Geus beres tilu bokor dilebetan ku ilmu agama, ku hilim, ku sabar jeung sagala rupa dohiron wa batinan dilebetkeun kana dirina. Saparantosna kitu dirapatkeun deui ku malaikat Jibril tanpa bekas teu aya bekas saalit-alit acan. Mata kahade Bu Kangjeng Rasul wae wang petik hikmahna ulah ngankur apa carita bisa jadi tulul mal panjang lamunan. Apa caritana tapi teu bisa metik jang kahirupan sapopoe wang petik hikmahna. Kahiji tadi urang kudu resep ngucapkeun Allah. Kedua Kangjeng Rasul rek diisrokeun diberesihan manahna, diberesihan dadana. Berarti urang ge kudu daek meresihan Kangjeng Rasul rek diangkatkeun Isra wal Mi'raj, diberesihan manahna padahal dijaga diraksa tina migawe dos. Komo deui urang anu unggal poe panggih jeung kalepatan, panggih jeung dos. Berarti leuwih kudu urang meresihan hate. Kumaha Ustad praktekna? Praktekkeun isuk eka pasar, ereka ladang, ereka sawah, ereka kebon, rek ka mana wae. Erek keluar tina lawang panto teh minimal sebutkeun istighfar 3 kali meresihan ate bari usap dadana Pak. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innallaha ghafurur rahim.
dicakel panyakelan panto bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim cekrek dibuka panto bismillahirrahmanirrahim telahkeun suku katuhu baya dibarokahan dirahmatan ku Allah paneurikeun nu kenca baya dihampura dosa ku Gusti lempangna sapanjang perjalanan moal leupas tina barokah ti Allah amin. Jadi mun perjalanan yang dibarokahan tak kitu mimitina muntang heula ka Gusti Allah. Ai urang mah kadang teu inget nya reka sawah teh. Reka pagawean reka kantor kanyat nu disebutkeun teu inget padahal gawe teh di kantor ungap we nulis eta da pulpen tinggalin. Ciri ku teu wah rek ini teh serepet nepikeun ka padahal panto belah ditu kaluarna janela. Saking kurusu ngeles deh. Mata kahade ibu dina hate teh aya kareteg eta kareteg bakal kapikir ku akal bakal kapikir ku logika bakal kapikir ku pikiran geus jadi pikiran kaucapkeun ku lisan geus kaucapkeun ku lisan jadi kapastian jadi pagawean geus diucapkeun ku pagawean jadi kebiasaan geus diucapkeun ku kebiasaan bakal jadi karakter geus jadi karakter hese ngarobahna aya paribasa adat kagurung ku ig. Tapi leheung keneh lamun adat kagurung ku iga palebah iga kagurung ku daging aya nu kitu eueuh kitu kahade urang ngajaga hate Bu siap ngajaga hate ih kahade ibu ngareteg ka mana wae ge Allah maafaleun komo deui geus nepikeun jadi kalakuan geus jadi naon lalampahan Gusti nu agung Allah mah maha uningan meskipun urang ku Allah dibebaskeun di alam dunia rek naon wae oge ceuk Gusti lamun ceuk katerangan koprek kumaha wae oge anjeun rek migawe hade mangga rek migawe goreng mangga ngan ka hade lamun anu hade bakal ngalah hade lamun anu goreng bakal ngalah goreng lamun nu melak cabe bakal ngalah cabe lamun nu melak bonteng bakal ngalah pahili moal aya sawah dua kotak tatangaan pagigir-gigir anu hiji melak bonteng nu hiji melak cabe pahili moal buahna aya henteu tangkal bonteng buahna cabe aya henteu tangkal cabe buahna bonteng teu aya bonteng buahan bonteng cabe buahan kahadean bakal ngabuah hade kagorengan bakal ngabuah goreng mata kahade urang ulah jongjon teuing di alam dunia da urang bakal ninggalkeun alam duka isuk duka pageto duka budak duka kolot duka naon duka ngora kabeh ge bakal ninggalkeun alam dunia kahade setiap nu dilakukeun ku urang di alam dunia bakal aya babalesan jeung perhitungan di hadapan Gusti Allah mata aya laguna nyanyikeun aduh si Ucu nyanyikeun bener di mangadaguan teh nyanyi aya pak laguna Kamakola Roma Irama babna pidang dutihi ya jangan mah kitu Kamakola Roma Irama pidang dutihi ulah lagu dangdut oke lagu dangdut eta mah MC dangdut ari ajengan mah ku Arab Kamakola Roma Irama pidang dutihi seperti mau ditanya rokok ajengan sok nyesep naon ngajawab teh ku Arab abi mah la jaroma wala goroma ila masna wasulasa waruba abdi mah la jaroma tara udud jarum wala goroma komodi gudang garam ila masna wasulasa waruba iwati 2 3 4 naon ta eta nuhun dibantuan uang petik ya kalimatna mudah-mudahan sing jadi bahan pangemut yang urang ka Allah amin mudah-mudahan nu kadenge gemrungna musik sing ngaleungitkeun urang tina tunuh amin supaya urang tamat ngaji peuting ayeuna siap uang telaah kalimat aya Kamakola Roma Irama bidang dutihi judulna boleh-boleh saja uang pirangkeun sugan abdi emut amin aduh bener cengarnya dem pak dem ibu ke ngaji kieu we pas dungdang bray teraskeun